Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang sadayana aya hareudang aya tiris tos kesel teu acan tos cangkeul teu acan tos tunduh teu acan tos lapar teu acan wah sagala atos. Alhamdulillah alhamdulillahillazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Al-ayah. Qala aydan bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Hormatan simkuring al-mukarramun para alimil ulama, para kiai, para ustad, oge sesepuh ieu masjid Bapak Ustad Dani, oge teu hilap Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah aya, oge tokoh masyarakat nu sami hadir, ibu-ibu, bapak-bapak sepuh anom, pamuda-pamudi nu sami hadir. Mudah-mudahan selalu diwuwuh ku rahmat Allah, amin. Dilungsuran magfirah, amin. Dilungsuran barokah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sing barokah lembur urang, amin. Sing barokah usaha urang, amin. Sing barokah rumah tangga urang, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sumangga urang sami-sami muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Da geuning ibu bapa sadayana karasa bageurna Allah tiba heula maparinan kanikmatan ka urang nepi ka ayeuna teu eureun-eureun. Laras Bu, bager pangeran tiba heula maparinan kanikmatan ka urang nepi ka ayeuna teu eureun-eureun. Cobi we urang lenyepan detik-detik ayeuna simkuring bade tumaros ka sadayana kinten-kinten calik di masjid tos aya 5 menit teu acan. Tos aya 5 menit teu acan. Atos langkungnya kinten-kinten ngarenghap tos sabaraha wangsulan sewang. Teu ka etang teu dietang. Seuseup henteu, macet henteu, lancar-lancar saja. Alhamdulillah, itulah nikmat yang Allah berikan. Matak ibu hirup mah tong sok loba ngarasula. Ulah sok loba malalakruh, ieu mah sautak saeutik baeud, sautak saeutik camerut. Osok baraeud tara. Osok camerut, osok saha? Pamagat apa istri?
boga rasa asa eueuh we kanikmatan teh ibu tur padahal nikmat nu dipasikeun ku Allah setiap detik setiap menit teu liren alhamdulillah. Ieu mah isuk-isuk cicing di dapur ibu jamadud teu seuri-seuri diuk dina bangku ditanya ku tatanggana ece ari ece tita tadi kunaon jamadud wae ece teh keur teu ngeunah hirup ece teh keur teu nikmat hirup ari kitu kunaon kan ece teh ditinggalkeun maut kudu jadi salaki ninggalkeun hutang 10 juta di mana pimayareunana pokona mah hirup teu ngareunah ceuk tatanggana ece duit sakitu mah babari kumaha yeuh aya nu ek mere duit 30 juta wah cenghar ngadenge kitu mah cik urang upami bade kenging bantosan sok cenghar tara wah cenghar ibunya bisa dicokot eta duit ayeuna bisa eta si ece terus kacai ibak kokosok make baju nu rada pantes maksud ek nyadak aci sabaraha puluh juta 30 juta nepi ka naik ojek sagala jerut turun si ece tina ojek langsung ngetrok panto nu boga imah assalamualaikum da ece nya diwalar ku nu gaduh bumi waalaikumsalam mangga kalabat tipalih mana ece abdi ti Sukarinik manawi aya perogi naon ka dieu nguping wartosauna laras bapa teh nu bari mah padena artos 30 juta laras pisan abdi jalmina kumaha ceuk sia ceuk hatur nuhun jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang geuning ieu pimilikeun saha abdi ceuk si ceuk nu boga imah mangga ece dipasikeun ku abdi artos ayeuna cash 30 juta namun aya syaratna naon manawi syaratna abdi teu ece peryogi soca sabelah hayu urang cokel ayeuna ka rumah sakit kumaha ceuk si ece nangtung kieu sakaligus nurus tunyung aing mah daripada mikeun panon sabelah digentian ku duit 30 juta nikmat keneh nempo daripada panon sabelah digentian ku duit 30 juta nikmat keneh ningali ceuk tadi mah ceuk si ece hirup asa teu nikmat cek tadi mah cek si ece hirup asa teu ngareunah ternyata ketika dibere duit 30 juta digentian ku panon sabelah teu dipasihkeun laras ibu alhamdulillah ieu teh kanikmatan ti saha ti Allah sim kuring ibu enggal keneh soca teu ningal sabelah aya lamadan metak di ka kaca teh lain gaya ibu hoream teu ningal sabelah ibu ya Allah geuning cing teu ningal teh kieu rasana diasongan gelas kupun bojo dikewat teh handapna alhamdulillah ayeuna tos dilaraskeun ibu meuni bingah larasnya tos matak ibu ieu teh anugerah ti saha ti Allah kinten-kinten urang dieu bade sabelah dipasihkeun 30 upami 40 geus 150 we 75 bade pami 100 15 200 25 300 bade 500 cek paribasana duit menang entep ibu 100 ribuan lobana sakol desa digentikeun kana paron sabelah moal dipasihkeun ieu teh nikmat ti saha ti Allah subhanahu wa taala laras bu aya kinten-kinten nu tiasa ngadamel soca aya nu tiasa ngadamel pangambung aya nu tiasa ngadamel sampean aya nu tiasa ngadamel biwir aya nu tiasa ngadamel waos teu aya eta mah menang jalmi ibu menang jalmi mah disebutna ge barang palsu mah sok disebutna ge 2 kali lamun huntuan lamun ceuli lamun irung lamun suku lamun buuk lamun bujur mending nu asli mending nu palsu mending anu asli ya Allah ya Karim ibu urang teh syukur ka Allah saumur hirupeun urang teh dipaparinan soca teh 2 sewang laras bu anu tilu teh aya teu aya ibu sadayana panon 2 suku 2 leungeun ceuli pangambung hiji 2 hiji molongo 2 biwir 2 nu luhur jeung anu handap
Ya Allah ya Karim ibu tos panon dua suku dua leungeun ceuli pangamung molongo biwir dua nu luhur jeung anu hanap alhamdulillah matak tanamkeun dina jiwa urang rasa syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Ieu teh nikmat fitriyah ibu. Maksudna nikmat fitriyah ti saha? Ti Allah Subhanahu wa taala. Bade syukuran bade sabar bade moal nurutan si ece cicing dina jojodog baeud we moal insya Allah. Ulah sok loba ngalamun teraskeun nepi ka ngaler jeung ngidul alukan mah daek syukur ka Allah nu Maha Ghafur. Ulah sok loba ngalamun nepi ka ngaler jeung ngidul alukan mah daek syukur ka Allah nu Maha Ghafur. Lamun urang seuk daek bersyukur berang jeung peuting eta teh bakal makmur. Laras bakal menang siksa anu berat anu perih mun urang we tetep kupur. Hayu bersyukur ka Allah nu Ghafur, hayu bersyukur sangkan urang makmur. Meni jempling ibu dibari nyanyi mah eta teh hariring sing jadi peling. Osok ibu ngahariring osok hok geuning aya meh pangaosan eling eling umat muslim eta ngahariring nyanyi sholawat sok ngahariring eta ngahariring ibu sadayana tasim kuring neme hariring sing jadi pepeling. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana wa hasil maqasidana mangasarang Allahumma wa Sya'bana wa ballighna wa hasil maqasidana sekali deui Allahumma lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna wa hasil maqasidana salatullah salamullah taha rasulillah salatullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah kulli mujahidi lillah bi ahli badri ya Allah salatullah salatullah ala yasin habibillah ilahi salimil ummah fati wa ni'mah wa min hamil gummah bi ahli badri ya Allah
pamugi sholawat nu nami dibacakeun nu tadi ku qori dibacakeun nu peuting kamari dibacakeun bulan kamari dibacakeun taun kamari dibacakeun singa jantenkeun sababiyah kengingna syafaat di junjunan urang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teraskeun moal nunutan moal usik bade. Hadirin rahimakumullah, ketika masuk bulan Rajab umat Islam rame di masjid, di musola, di madrasah ngucapkeun Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sabana wa baligna Ramadana. Bahkan nemenong hol ek asup bulan Rajab eta dina sape kartoa barudak Allahumma barik lana. Eta teh ibu doa nyuhunkeun ka Allah sangkan urang diberkahan dina bulan Rajab, diberkahan dina bulan Sa'ban, bahkan urang nyuhunkeun ka Allah sangkan didugikeun kana sasih naon Ramadan. Ibu sakedap di Ramadan kantun sasasih deui nya. Sasasih deui kirang ibu nya berarti boboran sakedap deui. Terus gaduh naon ka boboran? Puasa ge acan. Laresnya ya Allah ya Karim, hoyong ibu Yuswa dugi kasasih Ramadan sing kompak, hoyong Yuswa dugi kasasih Ramadan wio sasi Sawal pupus alim pajar hoyong ka Ramadan cenah hayang terus cenah. Ya Allah ya Karim, ibu urang ngadoa ka Allah sangkan diberkahan tina bulan naon Rajab. Rajab ti ibu sasih nu dimulyakeun ku saha ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibu sadayana sing sajalma midamel kasayan dina sasih Rajab ku Allah dilipet gandakeun 70 kasayan. Upami urang sasih Saban ibu midamel kasayan ku Allah dilipetkeun 700 kasayan. Upami sasih Ramadan urang midamel kasayan ibu dilipet gandakeun ku Allah 1000 kali lipat. Larasnya matak ibu manfaatkeun ieu dina sasih Rajab lipetan pahala tos katawis naon bengkak nabihan ageng ibu sadayana. Matak urang sok sing remen macakeun naon sholawat. Ketika Nabi ibu ningali naon surga ibu aya hiji bangawan anu mana bangawan eta ibu sadayana caina amis alah batan naon madu, seungit alah batan minyak naon kasturi, tiis alah batan naon keur saha eta liman sholla alaya keur jalma nu maca sholawat ka anjeun. Allahu akbar, nu macakeun sholawat. Matak sing rajin maca sholawat dina bulan Rajab. Laresnya sok ibu keur ngagoreng gehu di dapur ceuk paribasana sok macakeun sholawat sae ibu. Sae ibu keur ngagoreng gehu maca sholawat sae. Saya lamun urang keur naon ibu keur nilepan acuk selawat sae ibu sadaya asal niatna we sing naon sing alus keur di sawah maca sholawat sae keur ngais budak maca sholawat sae osok ibu keur ngais urang kali macakeun sholawat osok sim kuring baheula ibu emot punini zaman baheula budak di ais ibu di eyong-eyong nya sholawatan teh kieu Allahumma sholli ala Muhammad. Budak dirungkupan ku tungtung sinjang samping ibunya nepi ka sare. Cangkel di ais ibu sadayana budak digayor make naon tamang kaluhur atawa samping ditumbu-tumbu kaluhur. Sallallahu ala Muhammad dioyag-oyag ibu. Laresnya kapok gitunya. Ya Allah ya Karim. Hebat eta teh ibu. Karekam kudu jadi anak, kudu janten murang kali. Ieu mangais budak teh neng neleng nenggung. Gera gede gera jangkung. Gera sakola ka Bandung. Gera ngajujurkeun indung. Gera gede gera jangkung udah budak mah teu dikitu-kitu ge badag insyaallah. Eta ditambahan ku indungna bisaan nyil unyil usra si unyil dagang comro katabrak mobil puso nang karak bijir
bacakeun naon sholawat komo dina bulan naon Rajab, bacakeun Quran komo dina bulan Rajab. Bu kupingkeun di Baitul Muqaddas kapungkur aya hiji ibu-ibu, kabeneran ibu-ibuna teh awewe. Anjeunna ibu istiqomah ketika masuk bulan Rajab selalu macakeun surah Al-Ikhlas, kulhu atuh ibu 12 balikan. Ya Allah ya Karim, eta ibu-ibu teh amanat kanu janten putrana, jang lamun emak maot engke pepeujeuh emak boehna kain kapana geus ku kain nu sok biasa dianggo ku masa popoe nu sok dipake ibadah, ceuk urang mah mukena meureun nya. Ibu sadayana siap ceuk nu janten putrana. Teu kantos lami ibu nu janten ibu nangantunkeun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Teras ibu diurusanan tos ek dibungkus ku kain ibu, ku kain nu ceuk indungna sakumaha amanat nu jadi indungna. Eta budakna mikir ke asa era temenan lamun dibungkus ku kain nu ceuk emak tieu, asa era temenan da duit mah aya jeung meuli kain anu alus. Cek budakna teh ieu mah ek meuli we kain anu alus era meser kain anu sae ibu diboehan ku kain anu sae beres we ibu dipulasara lajeng diangkatkeun ka mana ka makam kanaon ibu pakuburan beres ibu dimakamkeun langsung naon istihlal wal istirdo wa wakil ti kulawarga lajeng deui naon talqin beres we arwih ibu mangkuk sabara dinten ibu eta budakna ngimpi nate keur sare deui ngimpina keur sare ngimpi naon ibu ngimpi kasumpingan kuno janten ibuna ujang ari ujang kunaon teu turut kana amanat emak kan emak teh geus amanat ka ujang pepeujeuh lamun emak maot engke pangmungkuskeun ku kain anu biasa nu sederhana, nak makalaka dibungkus ku kain anu hebat nu alus. Eta pokona ceuk inungna teh kieu. Pokona mama teu ridho, emak teu ridho. Korejat eta budak hudang ibu tina pangsareanana. Culang cileung ngimpi lain ieu teh. Oh ngimpi. Ngahulang ibu ceurik eta budakna. Aduh abi hanyakal temenan ieu teh turut kana amanat emak. Ceuk emak harita amanat kitu ku abi teu diturutkeun. Akhirna eta budakna ibu kapipir nyokot lingis, nyokot balincong, nyokot sekop, nyokot pacul, maksud ek ngagali deui naon? Ngagali kuburan, ek disalinan ibu kaena. Teras ka kuburan ibu kencong di naon? Dipancong di luhur suara bueuk kuk. Teras disekop ibu jaba peuting. Terus dilingis deui ibu sadayana duk oh geus nepi kana naon padung buka padung kahiji buka padung kadua buka padung katur beres pas dibuka sadayana brai teh ibu reuas moal mulai jurig pas dibuka teh ibu geus teu aya naon di eta sangkerdong teh ngahulang eta nu janten budakna ka mana layon emak ieu ceurik budakna di jero pakuburan ngahing-hing ibu keur ceurik kitu ibu aya sora bari eueuh jirimna he nu keur ngagali kuburan anjeun tita tadi ngagali kuburan indung anjeun nepi ka mana oge moal kapanggih naon sababna indung anjeun teu sosoranganan dituna dina pakuburan tapi dituna ku Allah dina tempat anu mulia. Naon sababna indung anjeun di dunya ketika masuk bulan Rajab sok macakeun surah naon Al-Ikhlas. Tak ibunya sok bacakeun tong Al-Ikhlas wae atuh sok surah nu sanesna intina masing getol urang macakeun naon Al-Qur'an. Osok ibu maca Quran osok sadinten sabaraha ayat ibu sieun setan gen ibu imah bakal berkah dibacakeun Quran mah sareng Bismillahirrahmanirrahim lamun di hiji imah sepi tara dibacakeun Quran maka di eta imah bakal loba kagorengan saeutik kahadean
jeung eta imah bakal dianyangan ku setan. Sabalikna lamun di imah sok dibacakeun Quran maka eta imah bakal dianyangan ku malaikat. Ibu kinten-kinten bumi urang hoyong dianyangan ku saha? Ku malaikat anu sok nganyang ka imah urang saha? Jelema duda cenah sok nganyang ka imah abi mah. Ya Allah ya Karim ibu, setan ge sieun ibu musok dibacakeun Quran di bumi mah. Sareng deui Bismillahirrahmanirrahim. Ari setan di antarana aya dua rupa. Hiji nu begung tong seuri, dua nu lintuh. Setan anu begung jeung nu lintuh papanggih. Nu begung nanya kanu lintuh tos satu bisi capek tong nuturkeun nya. Eta ceuk setan nu begung nanya kanu lintuh, tan geuning maneh mah awak teh badag euy. Tugas kuring mah ngagoda jalma kafir. Babari ngagoda jalma kafir mah ek dahar tara bismillah, tas dahar tara alhamdulillah. Ek sare tara bismillah, ek sapatemon tara bismillah. Di imah sepi sugan anu macakeun Quran. Oh weuh mata kuring mah sukses ngagoda jalma kafir, awak we lintuh badag. Ari manis cenah begung kitu kuna naon eta pikaruksak awak. Tugas kuring mah ngagoda jalma mukmin. Hese ngagoda jalma mukmin mah ek dahar bismillah, tas dahar alhamdulillah, ek sare bismillah, udang sare alhamdulillah, ek sapatemon bismillah. Di imah raing macakeun Quran komo malam Jumaah mah sok ditambahan ku surah Yasin. Hese leh ngagoda jalma mukmin mah matak awak kuring pejet ruksak. Tuh setan ge pejet ibu sadayana. Sabab sok dibacakeun ayat-ayat Allah. Bade ibu dina sasi horoja macakeun Quran bade gotol maca sholat bade insya Allah. Quran ketika baca akan melahirkan energi positif. Sholawat ketika baca akan melahirkan energi positif. Beda jeung nyanyi ibu. Larisnya geus dicontohan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat kakuping aosan Al-Quran kunan kucepil diolahkeun ku emutan subkan hate tiis ngareunah, itulah energi positif. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Kakuping aosan Al-Quran ku cepil diolahkeun ku emutan subkan hate tiis ngareunah, itulah energi positif. Beda jeung nyanyi ibu. Ada boronong tua selamat jalan duhai bieuis. Bieu saya alo sanes bieu ieu sanes bieuis ieu sanes ibu imam bieuis itu. Kakuping nyanyian ku cepil diolahkeun ku emutan subkana hate da eta bujur hayang naon. Ternyata ketika non baca sholawat, ketika baca Quran dibandingkan dengan nyanyian jauh berbeda. Laras bu, wah makanya orang Indonesia dahulu terkenal dengan ramah tamahnya. Orang Indonesia dahulu terkenal dengan sopan santunnya. Toh kenapa ayeuna mah sautak setik bebaskeun, sautak setik rengkas, sautak setik jongklokeun, sautak setik naon ibu? Ringkas ibu sadayana. Mungkin nu karekam kana cepil jauh jeung tina ayat-ayat naon Allah. Laras wo. Hadirin rahimakumullah, kembali kanu tadi ibu sadayana urang ngadoa ka Allah hoyong dipaparinan berkah dina bulan naon Rajab. Berkah teh naon ibu cik? Ziyadatul khair, tambah-tambahna kasaean. Kinten-kinten ibu di rumah tangga urang tambah kasayan apa kawonan?
sing seueur kasayan amin. Kinten-kinten di lembur urang seueur kasayan seueur kaawonan. Kinten-kinten ibu dina usaha urang seueur kasayan seueur kaawonan. Sing seueur kasayan ciri naon barokah. Kunci kaberkahan di antawisna ibu sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh. Allah, lamun seug ahli kampung ahli nagara iman jeung takwa ka Allah la fatahna alaihim barakatim minas samawati wal ardh, bakal dibukakeun pintu kaberkahan ku Allah di langit jeung di bumi. Hoyong dibukakeun pintu kaberkahan. Ieu mah dibukakeun dibulain dipelengekeun. Cik kira-kira pilih mending dibukakeun mending dipelengekeun. Mending dipelengekeun mending dibukakeun. Naon? Pintu kaberkahan. Leluasa dibukakeun. Syaratna naon ibu? Iman. Lalu sana baheula urang ibu ku guru urang baheula keur alit dididik ibu tentang keimanan sangkan iman urang kuat ku aqaid. Larasnya emut kene kapungkur ari ako salah laguna atuh. Ari aqaidna iman eta aya 50. Hiji nu jadi jumlah opat nu wajib di Rasul, opat nu mohal di Rasul, di jumlah menang salapan jeung 40 hiji jadi jumlah. Emut berarti produk baheulanya. Allahu Akbar. Sangkan iman orang kuat, katauhidan orang naon kuat. Margi ibu sadayana iman teh salah satu hal yang sangat penting kacida pokokna. Salamet jeung teu salamet jalma ibu tergantung iman jeung teu imana. Jalma ibu teu iman dibebaskeun kana neraka salilana. Allahu Akbar. Naudzubillahi min dalik. Sakuat-kuatna naon ibu? Kuat-kuatna besi bisa eleh ku naon? Ku seuneu. Laras Bu? Sakuat-kuatna seuneu, sapanas-panasna seuneu bisa eleh ku cai. Sakuat-kuatna cai bisa eleh ku naon? Ku angin. Sakuat-kuatna angin bisa eleh ku gunung. Sakuat-kuatna gunung bisa eleh ku jelema teu saeutik gunung ngajungkiring ibu ditugaran ku jelema jadi rata. Laresnya da ye gunung baheula mah nya. Lares di dieu teh ibu seueur gunung sim kuring keur budak sok sering ka dieu. Wah baheula mah teu aya jalan ka ditu teh laresnya. Ya Allah ya Karim. Sakuat-kuatna jelema bisa eleh ku nafsu. Sakuat-kuatna nafsu bisa eleh ku naon? Ku iman. Laresnya matak iman sing hebat sing waredel ngan aya cirina ibu. Cirina jamanu iman teh kumaha? Da segala sesuatu ge aya cirina. Cik aya ciri tarasi naon? Ciri tarasi kumaha? Bau. Ibu di papadidan tarasi sakolbak tapi seungit bade ditampi moal. Moal dah hayang kumaha? Yang bau, resep kanu bau, resep tarasi. Ya Allah ya Karim. Ciri jalma nu iman di antawisna innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ciri jalma anu iman ibu di antawisna
hiji di mana-mana nguping kalimah Allah wajilat kulubum gemetar manahna. Cik bade tumaros upami urang nguping kalimah Allah osok manah gemetar tara. Ayo upami urang nguping kalimah Allah osok gemetar manah tara. Hari-hari urang mah kadang nah adan we ibu Allahu Akbar Allahu Akbar kakuping adan eta ibu-ibu aya nu ngucapkeun kieu atuh geus adan wayah kieu cenah da geus waktuna kuduna mah kumaha alhamdulillah. Hare-hare ibu generasi adan ibu aya nama hese laresnya hese aki-aki rata-rata kadang-kadang ngadenge adan urang mah hare-hare ibu lain ditemalan alhamdulillah sugan nyebut kitu ieu mah na geus adan wayah kieu cenah laresnya matang ibu disim kuring mah kupingkeun nya basa Agustus nu iraha ngamotivasi sangkan semangat kana adan lomba adan keur Agustus teh pesertana hangsip ibu hangsip aradan walah make sapatu mau acuk linmas ibu naik ke panggung wah eta gagah ibu efek teh ibu beres naon beres adan kahanap naik di kaluhur kunaon naik deui teu kacanak hayala solahna ya Allah ya karim sadayana lomba adan ibu resep ibu hese jalma hayang sindaek adan ka masjid Allah aki deui tos ibu mangkaning jalma nusok tukang adan mah jasadna teh moal hancur ibu sok caroge ibu sing adan ieu mah adan teh aya angin hujan badag we kakara adan laresnya cik putra ibu kapungkur pas ngalahirkeun urang di adanan ku caroge alhamdulillah tos oh sok atuh pajengan abi ge senah gemetar manah ketika nguping kalimah Allah ngan sataun sakali pas malam takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Salakina takbir di masjid pamajikanana ibu keur ngagoleh-goleh opor daging kadengeun salakina tertakbir ibu da ceurik ibu nyak celakan eta cai mata kana katel ya Allah ya karibu ngahing-hing ceurik jol salakina ka imah mah kunaon nangis kagagas bi bapa keur takbir cenah inget ka emak nu geus eueuh inget ka bapa nu geus eueuh aya sugan teh ceurik teh sieun ku Allah imah ceurik teh inget ka emak nu geus eueuh inget ka bapa nu geus eueuh tapi sakit ge lumayan ibu ceurik inget ka nu geus areueuh sing ngajadikeun pembelajaran urang ge sarua bakal eueuh laresnya tos nu kadua ciri jalma anu iman di mana-mana dibacakeun ayat-ayat Allah jadatum imana selalu bertambah naon kaimanana nana ta ibu tos Al-Qur'an sing rajinnya baca ku urang nu katilu ibu ciri jalma anu iman naon wa ala rabbihim yatawakkalun selalu bertawakal ka Allah pepeujeuh ibu ulah ek tawakal kana diri ulah ek tawakal ka makhluk ulah ek tawakal kana harta banda eta teh tawakalna jalma bodoh laras bu sok ibu tawakal ka makhluk ibu sadayana ulah kena-kena aya si A kena-kena aya si B kena-kena aya si C ngandalkeun si A si B jeung si C si A si B jeung si C na ibu mundur bangkrut misalkan urang ge milu naon laresnya tos bahkan moal aya jiwa mandiri nu kadua ulah ek tawakal kana naon ibu sadayana ulah ek tawakal kana harta banda keuna kunaon ku beak laresnya keuna ku beak ibu sadayana teu saeutik baheulana beunghar efek ibu geus kadieu keuna naon serbaku kurang nu katilu ulah tawakal kana diri ge keuna ku ruksak ibu laresnya ibu sadayana urang teu beuki dieu beuki pejet
beda keureutan melongka dari ieu jigana baheula mah gareulis ena mah geus pararewat laras bo bapak sami jigana baheula mah karasepnya ena mah geus naon pewat ibu rambut geus naon bodas soca geus burem ibu panguping geus naon budeg rambut hideung jadi bodas soca geus kurang awas waos teu kuat anu teu as parabot geus kurang Allahu Akbar keuna kunaon ruksak wa tawakkal alallah tawakal maka saha ka Allah lain berarti orang ibu sadayana ulah ninggalkeun usaha nyariat justru ibu syariat sing maksimal laresnya ngan hasil mah pasrahkeun ka saha ka Allah ai urang geus berusaha mah syariat dibadagan usaha dilegaan ai Allah teu ngersakeun mah anger punten ibu sim kuring kapungkur sok kieu kantos kieu kapun bojo teh kieu mi ceking ayeuna mah urang dadagangan we ceking urang wawarungan jang sapopoe dahar jang sapopoe kaperluan nya atuh senah ladang amplop mah ulang kumpulkeun we ceking da sok menang amplop eusina kitu nya sadayana urang nya atuh senah dibayangkeun ibu asa bakal ngagunuk nya laresnya sapopoe dina dagang ibu tos sim kuring teh icalan we ibu eta subuh-subuh nyanak kana motor gayoran balanya ka pasar ka ini hiang simpen we ibu bon teh di mana di jongkok leos sim kuring ka radio Rakista kan sim kuring lami ibu di radio Kian Santang di radio Kian Santang keng kirang langkung 5 tahun ibu sadayana wios teu naroskeun oge beres di radio uih ka pasar ibu nyanak balanjaan uih ibu sabulan 2 bulan dagang berjalan ibu ditinggali teges dagang ibu duit eueuh ibu dagangan korompong ladang amplop beak ibu cek pun bojo teh kieu namun telah acisna kanggo meser sasepeun hok atuh ceking teu mulang deui namun acisna jang meser disah teu mulang deui ya Allah ya Karim cek matematika mah asa bakal naon untung ibu Allah teu ngersakeun ibu geus eureun cing ayeuna malah laras bu para ibu tetep urang usaha masuk jalankeun ngan hasil mah pasrahkeun ka saha ka Allah subhanahu wa ta'ala tos salajengna ibu sadayana sangkan urang menang kaberkahan wattaqau takwa ka saha ka Allah sing daek sing bener takwa ka Allah ibu da jalma mulia di hadapan Allah ibu takwana inna akramakum indallahi atqakum teu takwa mah jalma eueuh araheunana daon atuh ibu jalma mun diemut-emut ku urang raos dagingna teu ibu cok cepil di sop raos moal dampal sampean di sop raos moal ibu jalmi mah ibu kulit nage uduh wadal kena tangkal albiso sok ibu albiso mah dikadek 3 kali da teleng do trengrot sok jalmi dikadek 3 kali bodo kokowowongan laresnya jalma mah ibu dina liliangan teh bijil teh babauan hungkul ayeuna garulis karasep hudang sarem lares ibu dina cileuh bijil salahnya dina panon bijil cileuh laras dina irung bijil dina baham ngalei barijil kokotor unggul dina cepil sami ibu dina budel sami nu tukang sarua nu hareup sarua kokotor wungkul matak lamun teu takwa ibu eueuh araheunana laras ibunya ya Allah ya Karim firman Tuhan di dalam kitab sucinya Al-Quran miskin dan kaya itu sama sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman mampu kasih miskin
menjalani penderitaan. Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampu kasih kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Teroreng yang kaya janganlah bang dan jangan busungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Aduh. Ini bere nyanyian namanya cengharnya. Ibu, munel eta nyanyian teh laras punya. Ya, wa tajawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Bakal nupang alus naon takwa. Jelema teu ibadah mah teu takwa araheunana ibu. Mending keneh hayam ceuk sim kuring mah. Mending keneh entog. Mending keneh sapi. Sapi mah teu piradaharna naon ibu? Jukut. Sapi mah teu piradaharna naon? Huut ibu. Sapi teu piradaharna jarami. Tapi sapi mere mangpaat ka manusia. Ngaluarkeun susu. Ari urang unggal isuk ka dahar susu, nginum susu ngaluarkeun naon? Anak itu mending keneh hayam. Hayam teu piradaharna naon? Huut. Hayam teu piradaharna jukut, tapi hayam mere mangpaat ka manusia ngaluarkeun nog. Ari urang unggal isuk nyeplok nog ngaluarkeun naon? Larasnya Allah ibu sadaya. Laras nu paling utama ibu sadayana takwa ibadah nyatana salat anu 5 waktos hasil tina naon? Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta nupang pokok-pokok nama sholat ibu. Harusnya ke di hadapan Allah ibu pangheula dipariksa teh sholat. Beres sholatna bakal beres amal nu sanesna, teu beres sholatna moal beres amal nu sanesna. Ibu di hadapan Allah ladang sholat orang dibaledogeun kawas buntelan seueuhaneun. Ceuk Allah teh kieu, qop sia dahar ladang sholat maneh. Ieu mah dahar ladang sholat, lain ladang teu sholat, ladang sholat. Anu sok salat son puguh komo nutara salat. Kunaon sababna ibu ditolak ku Allah? Sabab ieu jalma naon? Lalawora kana salat. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Narakawel kerjal majam manusok solat sahun solatna poho lalei lalawora ditolak ku Allah ibu. Lebar ibu lebar capek gawe teka pake cik bade tumaros ibu sok masak tara sok marasak tara kanggo saha caroge aya pasakan nu teu ditampi ku caroge gambaran kumaha sanes pangset sanes amisting da bojona dina bidang masak mah pinter, bahkan pengalaman di catering sok masak baheula. Lalap atah jadi asak, daging atah jadi asak, tongkol atah jadi asak, lauk atah jadi asak, sardines atah jadi asak. Peda atah jadi asak, ngan ngasongkeun sangu kanu jadi salaki lalawora. Pisan kasopanan. Manya ngasongkeun sangu kanu jadi salaki, make lekbong sakieu. Bulu kelek ka mana mendi? Cileuh rametek. Leho lolan tali kutang awing-awingan sabelah daster palebah bujur soeh. Allahu Akbar bari asongkeun jadi salaki ingslek-ingslekan akang ieu sangu mengpenghaneut manggerat tuang kumaha ceuk salakina mung aing mah mung menang mung dahar sangu menang masak maneh kalawan diasongkeun jiga kitu patut cik atuh piceun heula umel susut heula naon cileuh pertarosan sim kuring asak teu ibu lalabna asak dagingna, asak tongkolna, asak sanguna, asak laukna, asak sardinesna, asak
ngan teu ditampi ku nu janten carogena. Naon sababna? Lalawora. Osok eta jalma salat lohorna, osok eta jalma salat asarna, osok eta jalma salat maghrib, isya jeung subuhna ngan ditolak ku Allah. Lebar ibu lebar. Naudzubillahi min dalik. Mata kahade netepan sing alus sing hebat sesuai dengan prak-prakan ilmu fikih. Nah, laras ibu, matak ibu kahade murang kali lebetkeun ka lembaga pendidikan, ka madrasah, ka diniyah, ka pasantren, maghrib berngaji, hariwang ibu zaman kiwari. Tadi dina sambutan kahade awasi murang kali urang. Jam 10 tacan uih kinten-kinten ibu papai. Laresnya bilih kacanak kusakaba-kaba. Paur ibu zaman kiwari mah. Ya kupikeun budak kelas 5 ditanya ibu, "Jang, tos sabaraha kali nonton video porno?" "Tos 6 kali, Pak." Kelas 5 SD sok. Terus kumaha geus ningali ngadareg-deg geus nah. Cik kira-kira eta ngadeg-deg naon? Ibu ngadeg-deg cek paribasana kari menyeng salaki. Bapak cek paribasana ngadeg-deg kari menyeng pamajikan. Ari budak kelas 5 SD ngadeg-deg kari menyeng nanahaon. Matak cek polisi kantos nyiraoskeun kieu, Ustad pernah terjadi cenah budak SMP di pasar Sewalayan ibu sadayana sleting calanana dikahanapkeun bobogaan diulatkeun keluar. Diguhal-gahel kana bujur ibu-ibu nu keur balaja dikitu-kitu. Ditewa ku polisi, ai maneh eta kunaon kikituan? Pak abdi teh ti enjing nonton film naon? Porno. Naudzubillahi min dzalik. Paur bu. Allah, zaman kiwari paur ibu sadayana. Narkoba geus ka mana kalemur ibu ka desa-desa ieu mah. Laresnya minuman oplosan geus ka desa-desa eta ngagunuk ibu di sisi jalan cangkang komik. Ya Allah ya Karim ibu sadayana. Komik teh obat batuk, pohara-pohara ting atuh da. Laras, satuju teh ibu minuman oplosan teh, satuju minuman oplosan teh, satuju narkoba, satuju arak, satuju minuman oplosan, satuju buah kokosan, satuju narkoba, satuju bala-bala, satuju arak, satuju seblak. Tuh tukang nyeblak mas hareuring. Ya Allah, daripada minuman oplosan mending keneh buah kokosan sok sanajan haseum. Daripada naon narkoba mending keneh bala-bala dicuelkeun kana caos sok sanajan sok nyeri beuteung. Daripada naon ibu sadayana arak mending keneh naon seblak. Resep nyeblak. Eta kana nyeblak ayeuna nya meuni gaya ibu karena statuskeun saya lagi nyeblak. Badon digegel teh ceker hayam ibu, dagingnya ge teu pati loba. Laresnya Allah lebetkeun ibu ka lembaga naon pendidikan sangkan bisaeun salat, sangkan bisaeun wudu. Hariwang ibu cik murang kali lamun teu tiasa netepan ibu sedih teu? Sedih, capek ngurus budak. Capek ibu. Cik anu sok mamehan saha? Ibu. Nu sok ngamandian, nu ngabedakan, nu nyalinan, nu nyusuan, bapak. Bapak tuh, bapak mah kalah milu naon. Patra walikan tuh ibu ami paiteun. Tos ibu sadayana, ya Allah ya Karim ibu sadayana, geuning capek nu janten naon ibu. Matak cekang jeung Rasul nu pangheulana dihormat teh umuka summa abuka nepi ka 3 kali indung. Baru naon bapak matak bahasa lagi indung bapak sanes bapak indung budak pinter di sekolah saha indung bapak na indung heula teu kieu budak pinter di sekolah saha bapak indung na atuh aki berenya. Allahu Akbar. Dina lagu ge jarang lagu bapak mah indung we rata-rata geus dicontohan wios Ummi ari Ummi bapak indung ibu bapak ibu sok genti eta lagu ku bapak pantes teu bapak asa ngewa aja ibu tiri
kepada ada sok gedes ku bapak pantes teu bapak ngewa kasih ibu gentos ku bapak kasih bapak asa ngewa ya Allah ya Karim hei manusia teruskan hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Terorere, 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 terorere. Sarang doa ibu. Alah penyanyi hungkul dan kutukannya meni arapa ridho ilahi murka ilahi bila kau sayang pada kekasih atau pada ibu manyengsol kadituna bila kau sayang kekasih lebih sayanglah bila kau patuh lebih patuhlah bukannya gunung. Allahu Akbar. Salat nu mana ieu nu bakal diterima ku Allah bakal ngajadikeun kabagjan di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Upami aya nu maoskeun Quran alohan ibu tong molohok wae. Bade dialohan bade? Siap? Terkecuali nu dibacana lain Quran, cicing eta mah. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Miharajai Kang Fauji Ahmad Albar. Ciri ngabanungan ibunya. Kamari mah di ieu di Cigedung Cikajang malam kamarina malam Rebo sing sadayana sami dikitukeun ibu sanes malam Rebo malam Senin sadaya tos lagu kitu ibu dikitukeun eta cing aralohna duka pedah tiris teu ngabandungan duka kumaha alo eta mah artis ya Allah ya Karim jiga nya ibunya tapi sanes Quran. Emut simkuring kapungkur ke di pasantren hayang bisa kuro ibu cek babaturan teh kieu ulah kana Quran maneh mesna sok maling napas sok samaling napas iraha tadi ngarenghap cenah aing geus kudu kumaha geus kieu ayeuna mesna torolong kapacilingau wa kabusyatau wa hayang ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Nyata bagja jalma-jalma iman jeung jalma-jalma nu salatna pada khusyuk. Tos tiasa khusyuk teu acan. Hese ibu laresnya. Khusyuk teh hese. Cik ibu keur netepan osok emut ka pasar. Akur ibu. Keur netepan osok emut ka sawah. Akur ibu. Keur netepan osok emut ibu ke kantor. Akur ibu sadayana. Manusiawi ibu. Ngan ulah sok dituturkeun. Bisi Allahu Akbar.
nu digawe can dibere ngopi kira-kira cuhcur surabi odading gitu sadayana ya Allah ya Karim kopina kapal api atau gudai ulah nepi ka kitu ketika orang keur salat emut ka kidul emut ka kaler kawetan tarik deui bahwa urang teh keur naon keur salat laresnya saur uwati manon jaya ibu sadayana di antawisna upami urang salat hoyong husuk hiji 5 menit 10 menit memeh datang waktu salat urang kudu geus reureuh tina kasibukan berarti urang ibu ngadago datang na waktu salat osok itu tara tara urang mah nya hese ibu sadayana eta si nini can aya koloting mah nya di sawah ibu jam 11 geus mulang tas ngaramet ka imah datang ka imah abdas ibu sadayana kokosok dina teras teh bari ngamute ditanya ku tatangana ce bangun anu nyalse cenah ngantosan lohor aduh ibu sadayana ngong adan lohor teh langsung alhamdulillah salat ibu sadayana laresnya eta ibu hebat gitu hebat ngadago datangna waktu salat ai urang mah da teu ngadago ibu sesa meureun nya laresnya sesa ibu sadayana jalma nu iman mah ibu sadar katinggalan saeutikeun ibu walah hariwangna eta ibu-ibu naik angkot ibu Gus ai keur naik angkot ngong ada naon lohor eta ka supir mang enggal kebut naon ibu ieu lohor bisi kaurangan turunna angkot ongkos dibikeun langsung naik ojek ka tukang ojek teh jang kebutnya ibu nama ka dikebut can salat yos ibu ngajegang sok atuh cenah nepi ka nyingsat lejing ibu dikebut ibu tanya anak motor ya Allah ya Karim datang ka imah ibu eta sebret dibayar ke tukang ojek geus dibayar langsung muka pato sebret ka dapur ka cai kantong dibabetkeun ibu ceuk incuna mak kunaon eta kantong dibabetkeun rusuh cia aing can salat tuh eta imana hebat ibu nepi ka naon hariwang can salat urang mah hare-harenya laras ibu osok abeges ngadago naon waktu salat ngan satahun sakali bulan puasa maghrib di dadago lah eta mah teu kuat hayang buka lapar meureun laresnya ya ibu nu ngadago mah bakal beda sok salaki can uih ti Jakarta diteleponan we pah ira uih ke atuh senala kemis pas sore siap di dadago sono ibu da di dadago isukna ditelepon deui jadi uih jadi isukna ditelepon deui jadi uih teh jadi ek naik naon nya naik mobil atuh bakat kunaon sono di dadago datang teh salaki ka lemur ibu walah teu sidikna di kumaha dirangkul kantong badag teu sidikna pangmawakeun padahal seusehan nu hungkul ngoreleng ka tukang bojona nganjuk heula kopi ka tukang warung ke ku dibayar da uih laresnya sono ibu di dadago sabalikna salaki datang ibu teu di dadago ngetrok panto assalamualaikum saya tak akang mulang atuh geus balik deui cenah sabab eta mah teu di dadago nu kadua ibu sadayana netepan hoyong hidmat hoyong husu abdasna sing leres naon sababna mun jalma wuduna alus ibu ciri salat lagi hayang naon alus mun wuduna kucapas kecepes salat tinggali baca bakal naon kucapas kocopos laresnya salajengna ibu sangkana tepan dina kahusuan pepeje patuangan ulah sok lapar teuing ulah sok wareg teuing naon sababna lamun salat ibu beuteung lapar bahaya inget kana sangu aduh aing can dahar jeung naon deungeuna engkenya mikiran dahar sok saya mana ibu keur salat inget kana dahar keur dahar inget kana salat lah kope pilih eta mah nya nu kadua beuteung ulah wareg teuing naon sababna lamun salat beuteung wareg teuing moal bener laresnya sok bulan puasa geus ibunya gelas ieu gelas cendol sagelas alpukat ibu sagelas leutik bubur kacang saplastik cilok ibu 5 siki didorong ku sangu ibu jeung sayur lodeh EPT anu nyamper ibu sadayana hayu taraweh eungap cenah
Laresnya ai pok teh eungap wareg ting males ieu hudang geuna. Di sawah nu macul bak bik bek ibu ti jam 7 nepi ka jam 8. Dahar jam 8 ibu arudud we cicing. Hoream cenah berarti wareg teu teuing komo ieu kana salat. Wareg teuing beuteung ibu bahaya salat ge lain kalah kanaon cenghar, kalah kanaon nanda tayunan ditu nundutan. Salajengna sangka netepan aya dina kahusuan nyaeta babacaan ulah sok gancang-gancang teuing. Sing anca kudu tartil komo Fatihah mah ibu. Cik ibu Fatihah sabaraha ayat? 7 ayat. Kahade ibu ngawasolkeun sing leres. Imam maca Fatihah disakaliguskeun tapi ngawasol teu bener. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bener teh eta? Lompat ibu sambungkeun ujungna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah kedah lares babaca ulah gancang-gancang teh ka mana turus-urus teuing. Imanu nyampur nyai hayu urang ka Tasik keek salat heula sakedeung. Da ulah make sakedeung kana salat mah. Nya soknya. Nyai urang ka pasar ke atuh daguan ek salat heula sakedeung. Ulah make sakedeung wae kana salat mah. Bade salat heula. Eta maca Fatihah ibu bisi capek gawe teu kapake nya. Kahade lebar sing tartil tasdidna raksa makhorijul hurufna raksa ibu sadayana. Nah sababna salah ngucapkeun makhorijul huruf ibu sadayana bakal ngarobah kana naon makna. Laresnya imma siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lares teu? Lepat ibu. Dadon mati gigir imma waladzo ihdahapati lisani minal adorsilati fi janibil aimani wal aisari. Salah satu pinggir lidah badai kenca badai katuhu antelkeun kana gugusi nu nyanding kana pinggir lidah do ka pinggir ulah kieu waladolin eta mah do sunna dodo mang odo nangeui gado upami bade ngahormah dod mah ibu meureun kieu mang odo nangeui gado keur naik sado. Laresnya waladdo ulah kieu waladdo kahareup lepat ibu laresnya macak Fatihana sing naon sing leres. Salajengna ibu pepeujeuh pandangan ulah kana pandangan kudu kana tempat pangsujudan. Makur salat teh culang cileung we kaos batur dibaca semen 3 roda. Si eta teh tukang bangunannya beureun hadiah semen ti material. Allahu Akbar. Kana tempat pangsujudan ibu sadayana keur netepan. Lares bo eta diantawisna nu ngajadikeun khusukna naon netepan. Insyaallah mun jalma geus hidmat khusuk dina netepanana insyaallah ku Allah bakal ngajadikeun jalma anu naon bagja. Sallallahu ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik wa yubarik
ti kawit dugi ka akhir pamugi ageng manfaatna hapunten dina sanes kanten kakiranganana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.